mana eta naon? Melaki tri. Oh, Melaki tri. emang mana bukan anu gitu aku kieu. Mana eta nu lada teh kebon aing ieu teh. Lamun nu dirasain mana urusan gawe, mana yang laki trik di tanah batur. Nu aing nu batur sia mah. Hah? Nu aing. Nu Asep, Asep Nur eta kebon aing gitu nu Asep ieu teh. Oh, si doyok dijual ka maneh. Heeh, tadi nama nu cek aing. Hah? Ah, geus lagi lah. Gojok sia makalah pusingnya apa dia tuturkeun aing. Sia eueuh gawe laki trin tanah batur anjing. Nu aing, nu batur wae sia nu aing kebon aing KBG teh. Ya. Namanya ama anjing tanah saha eta? Allahu Akbar sia. Hah? Ditah tanah aing ieu mah. Aing. Sia. Halus Nur. Agama urang ge kudu aya ama tapi sing bener we atuh amana. Tapi di pelakan di belah dia mah euy. Bari tuh ah yuk ah. Di pelakan belah dia mah. Pusing kumahnya tuturkeun kami yuk. Yuk, belah itu yuk. Mas Nur di mana Mas Nur? Ah, belah dia ya cocok mah euy. Allah tuh siap teh. Terus ya nah hali heula. Tah, ieu nah hali heula. Kali siana geura nah sama. Apsi. Kali siana atuh. Siap teh. Siang halangan wae tuh. Nyalita. Mak urang anjing siap teh terus tunjuk anjing. Ih, anjing tadi urang. Apa? Sia atuh ngajedog. Bok sama aki tuh anjing. Ya itu pelakan teh cuy. Pelakan oke ya. Jalan. Tapi mana sih nama daekan lu nya? Tanah batur oge. Petani Belakang kumaneh heuh. Don, woi, Keur melak naon euy di dinya? yang laki tri wah. Oh, heeh. Oh, Oke, aki rabi. Gage, ka mana eta? Yo, budak gede sia. Wah, bah, kebenaran euy. Aing rezeki. Kali temelak oge alhamdulillah ke kebon aing. Nur, nginjem bedog sakedeung ieu. Ya, ek mah pas cau. nah apa eta mah cau aing bah? Cau aing kumaha? Kan ieu ayana di tempat di kebon aing. Nah, sia sok ngaku-ngaku. Emang tangkal nama dina taneuh maneh, tapi pan buahna ieu aya dina taneuh aing. Ah, teu kitu bah, da ieu mah menang melak aing teh cauna ge. Ya teu bisa kitu sia teh. Ya, di mana ge? Nu aing mah kahades ya Allah diala aja. Awas di Oke, ala. gentong di alat sok sia. Meja hejo bawa ka dieu. Uang uruskeun ieu. Ek dibawa ka meja hejo ge aing bakal nu meunang da ayeuna di tanah aing. Ya aing nu meunang mah soalna eta tangkalna dina taneuh aing. Ya, ibaratkeun kieu. Ieu, awewe nu aya di imah maneh sa? Pamajikan maneh pan, moal pamajikan batur. Atuh heuh. Ya, begitu deh ieu. Cau aya di imah aing. Berarti ieu teh cau nu aing lain pamajikan nu maneh. Ah, teu bisa. No. Ieu cau nu aing, tanggal cauna dina taneuh aing, cauna melak aing, nu aing bah. Teu bisa kitu walaupun maneh nu melakna tapi ieu Tuhan telah memberikan ieu cau buat aku. Makana kenapa ieu ragagna kana taneuh aing. Aya naon ieu teh aduh. Ieu mah gua balik tong ngilu urusan. Ka ditu. Ya. Baik baik. Ulah pararado ya nu aing ya, cau nu aing ya. Kan iya ya di taneuh aing. Nah, sia teh jelas milik aing atuh. Ngarti aing ge cau ieu karena tanah Abah tapi kan nu melakna aing. Tangkalan dina tanah nu aing berarti nu aing. Ya, salahkeun batagah cauna. Kunaon manehna bet lagrak, bet potong kana taneuh aing. Aing kumaha tuh ya? Ya nu aing ya mah milik aing. Aduh, teu mau bedog, tidak ku sia teu mau bedog. Nya hantu atuh geus ku aing welak ba. Nu aing kumaha? Nu aing, Ya nu aing. nu aing, Nu aing. nu aing. Nu aing. Action. Yuk ah, Nur, aing mana eta naon? ek melaki tri. Hah? Melaki Yo. tri. Emang mana buka taneuh kitu ku kieu? Mana eta nu lada teh kebon aing ieu teh. Lamun nu dirasain maneh urusan gawe, maneh ek melaki teh di tanah batur.
Nu aing nu batur sia mah. Hah? Nu aing. Nu Asep Nur eta kebon aing gitu. Nu Asep ieu teh. Oh, mesti doyok dijual ke mana? Heeh, tadi nama nu cek aing. Hah? Ah, geus lagi lah. Iya nya diajak sama dulu teh aing pusing lah oge. Iya ka dia, ya ka dia. Ya ah. Ngojok sia kalah pusingnya ka dia, tuturkeun aing. Sia gawe laki trim anu batur anjing. Nu aing, nu batur wae sia nu aing kebon aing KBG teh. Ya. Namanya ama anjing taneuh saha eta? Allahu Akbar sia. Hah? Kita tanah aing ieu mah. Aing. Sia. Halus Nur. Agama urang ge kudu aya ama tapi sing bener we atuh amana. Aing. Barang ieu. Karep action. Tapi di pelakan di belah dia mah euy. Bari tuh ah, yuk ah. Di pelakan belah dia mah. Pusing kumaha ya tuturkeun kami yuk. Yuk, belah itu yuk. Mas Nur di mana Mas Nur? Iya, belah dia. Action. Ah, belah dia ya cocok mah euy. Allah tuh Siap teh. siana hali heula. Tah, ieu na hali. Hali siana geura nah sama. Absi. Hali siana atuh. Siap teh. Siang halangan wae tuh. Nyalita. Maturan anjing sia teh terus tunjuk anjing. Anjing tadi aturan. Apa? Sia atuh ngajedog. Bok sama gitu anjing. Anjing. Action. Nah, dia itu pelakan teh cuy. Pelakan oke ya. Jalan. Tapi mana sih nama daya kanunya? Kanu batur oge. Petani Belakang kumaneh heuh. Don, woi, Keur melak naon euy di dinya? yang laki tri wah. Oh, heeh. Oh, Oke, ada kirabi. Gage, ke mana eta? Yo, udah gede sia. Geus sakti dieu. Action. Wah, bah, kebeneran euy. Aing rezeki. Kali temelak oge alhamdulillah ke kebon aing. Nur, nginjem bedog sakedeung ieu. Ya, ek mah pas cau. Tati dieu. Action. nah pada tamat cau aing bah. Tadi dinya. Action. Cau aing kumaha? Kan ieu ayana di tempat di kebon aing. Nah, sia sok ngaku-ngaku. Ya, emang. Ya. Tah. Naonnya tang. Action. Emang tangkal nama dina taneuh maneh, tapi pan buahna iya aya dina taneuh aing. Ah, teu kitu bah, da ieu melak menang melak aing teh cauna ge. Teh ditu. Action. Ya teu bisa kitu sia teh. Ya di mana ge? Nu aing mah kahade sia ulah diala aja. Awas di ala. Oke, teu diala sok sia. Meja hejo bawa ka dieu. Uang uruskeun ieu, ek dibawa ka meja hejo ge aing bakal nu meunang da ayeuna di tanah aing. Ya aing nu meunang mah soalna eta tangkalna dina taneuh aing. Ya, ibaratkeun kieu. Ieu awewe nu aya di imah maneh sa? Pamajikan maneh pan, moal pamajikan batur. Atuh heuh. Ya begitu deh iya. Cau aya di imah aing. Berarti iya teh cau nu aing lain pamajikan nu maneh. Ah, teu bisa. No. Ieu cau nu aing, tanggal cauna dina taneuh aing, cau namnak melak aing, nu aing bah. Teu bisa kitu walaupun maneh nu melakna tapi iya Tuhan telah memberikan ieu cau buat aku. Makanya kenapa ieu ragagna kana taneuh aing. Aya naon ieu teh aduh. Ieu mah gua balik tong ngilu urusan. Tadi tuh. Ya. Baik. Ulah pada radu ya nu aing ya, cau nu aing ya. Kan iya ya dina taneuh aing. Lah sia teh jelas milik aing atuh. Ngarti aing ge cau ieu karena tanah abah tapi kan nu melakna aing. Tangkalna dina tanah nu aing berarti nu aing. Ya, salahkeun batagak cauna. Kunaon manehna bet ragrak, bet potong kana taneuh aing. Aing kumaha tuh ya? Ya nu aing ya mah milik aing. Aduh, teu mau bedog, tina ku sia teu mau bedog. Nya hantu atuh geus ku aing welak, Ba. Aing kumaha? Nu aing. Ya nu aing. Nu aing. Nu aing. Nu aing. Nu aing. Anjing.
Ah!